isi soleh amat kalau loba ngomong datang salaki ge langsung ngadangukeun cariyosan soal naon ngadangkak ya tuh atuh salaki ge sieuna na di ojo si ojo balik ngaji jokio cuk salakina teh wae aya bakaka kidung ngapenting jadi bakekok subuh-subuh jadi bungaok kelakuan jenok gitu nah gitu Ceti, Centin, Cimas ya Cenunung, Nani, Kokong mudah-mudahan di kasebat sing lebet surga ngan mau teh heula atau yang muda mati, yang tua mati, orang kaya mati, orang miskin pemuda anu genut anu begang ibu-ibu ustad tah ustad mah pakaian ngurebkeun nu maot mah ece pusing dikir boga penyakit dikir boga penyakit salaki leungit teangan salaki leungit dikir si ojo ka jalan la ilaha illallah la ilaha illallah jangan naon neangan salaki para rusing dikir kalau dikir loba nu nagih bayar datang maemok loh eta cek maemok anjir gelo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba alaihi wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad kun kal yadain wa la takun kal unain. Qala Uyainah inza zikri salihin
tanjidur rahmah. Qala Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji al-muttasil. Anu kubribados dipihormat keluarga besar sahibul hajat ugia hajatna sing manfaat maslahat dunia akhirat utamina para kiai para sesepuh sing paranya biswa sehat walafiat anu disebutkeun urang anu ngabimbing urang anu kuat nu kuat teh al aslu qawiyun nu alus teh kolon baheula. Jadi mau aya budak ngora lamun teu aya kolon sehingga rumah tangga oge moal barokah lamun teu aya doa ibu dan bapak. Sapinter-pinterna ustad ngora moal ngeleuwihan kolon tetep we kudu khidmah kasepuh gitu. Dan setiap tempat teh aya penyebar Islam, setiap tempat satungtung teu acan aya nu namina agama Islam kapungkur di mana-mana aya penyebar Islam, termasuk di daerah Majah ya. Di daerah Majah teh aya nu disebut yang dalam belum maju guruna teh yang dalam suka kurang eta teh murid Pangeran Cakrabuana Cirebon. Pangeran Cakrabuana Cirebon miwarang nyebarkeun Islam atas izin Sunan Gunung Jati. Bahwa di dia teh baheula mah leuweung ya. Nah, ada mau pesantren. Dami asli nama Syekh Abdul Zalil. Itu. Upami yang dalam belum maju eta mah muridna anu dibiwarang ku di atanapi kerajaan anu di ieu teh Galuh. Raja Galuh teh miwarang ka saha? Miwarang ka yang dalam belum maju. Cenah di dieu aya penyebar Islam wali anu luhung elmuna kapungkur nalukeun Raja Jin ya Jin teh nyaeta anu aya di penunggu Gunung Cermai namina Aji Sanghyang Tajin teh taluk kata si Abdul Jalil. Nah, jadi setiap wali teh aya nu masyhur aya nu mastur. Dina syarah hikam dicarioskeun moal jadi wali anu masyhur lamun teu didoakeun ku wali anu mastur. Ieu wali masyhur teh wali nu terkenal. Ya. Padahal anu istimewa mah guruna, tapi anu terkenal mah yang dalam lu maju. Padahal guru nama yang dalam suka urang. Jarana teh malam Jumat maca Yasin 7 kali. Boga hutang kama emok ka Bang Keriling ya. Datang we ka dinya. Balik ti dia teh maot beres hutangna teh. Jadi setiap aulia teh aya kasenengan gitu. Terus ka Paniis di Majah aya di Paniis ge. Eta mah yang Mangkubumi abdi kantor ceramah kadinya. Tah, yang dalam lu maju itu kapungkur sami nyebarkeun Islam dugikeun ka nyalehkeun ayeuna raja-raja jin sokna di dieu. Tah.
eta anu ngahidmah teh Fatih teh yang dalam cucuk namina teh Raden Kiswan gitu. Yang dalam lumaju teh bisa 12 nami lakob teh nami panggilan Syekh Abdul Khair namina teh. Nah eta non ngejantenkeun wasilah diangkat ku ayeuna kerajaan penasehatna yang dalam lumaju teh nyata guru ku anjeun nyata dalam suka urang Fatihna yang dalam cucu tayata teh wali-wali Allah. Setiap wali kagungan ribuan karomah. Jadi baheulana ngancurkeun ju sukatu bantuan wali teh ngancurkeun jurang-jurang kemaksiatan juri lain salah gena keur diajar daripada teu ngomong setruk aja apana awewe nu teu ngomong teh berarti ranjau kehidupan randa oke ngeureuy ngaji punya ya randang ngeunah mantap jadi randang ge bau da ustad ge dijieun mah tinu barokah tinu bau ya. Jadi jarah teh milih jodoh teh milih pasantren teh milih kiai teh nu kudu istiqomah mah kan deukeut kudu dawam kan deket teh kajengan nu deket nu sa RT sa RW di dieu ulah ieu mah jarah teh ari ka pamijahan beus-beusan ari ka eyang dalem lumaju dilewat ari masjid anu tatangga di dieu teh dipoto ari ka Bandung ka Aljabar dipoto aya nu kitu aya nya maneh teh teh itu orang mah. Jadi cek Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji al mutasil. Ini alfiah gitu. Jadi milih teh kudu nu deukeut heula. Ada ieu urang Sukasari nikah ka urang naon ieu? Sukasari deukeut. Mungkin sakecamatan, mungkin sadesa. Terus teh tah eta teh sama meh ulah hayang budak geulis ditawarkan ke ulang luar negeri pedang make Mercy make dasi pek teh ka balajog tukang korupsi jalmina ge bau tak taneuh naon tai atuh bau tai mah jadi kade da urang mah kitu jarah ka pemijahan anu jauh jarana mah 10 menit kali itu teh meuli Cangkaleng balik deui ya ka Banten meuli peuteuh jeung asin ka laut maot teh di laut itu orang jadi khidmah ka masjid nu deukeut makmurkeun masjid nu deukeut pasantren nu deukeut ajengan nu deukeut mulia lamun ti ulama aya maunah lamun ti wali aya karomah ngan bisa jadi aulia teh ripuh ngalawan sihir ngalawan dedemit ngalawan ayeuna jalma iri dengki para aulia sampai Nabi besar Muhammad tos mulia tos istimewa masih difitnah dihasut ditolib bahkan dihina. Jadi dia urang sadaya ai urang kunaon da urang mah matana mata basor mata absor mata luar oko bolotot tapi teu ningali sabab kahijab ku dosa. Ari walulia Allah mah para ulama sepuh mah gaduh basirah mata batin anu tos bersih hilang iri dengki hilang ria hilang ujub takabur sehingga Sir Ibnu Athaillah ukhruz min awsafin basyariyatika kaluarkeun sifat dina diri anjeun sifat kamanusiaan dina diri anjeun ngabatalkeun diri anjeun teu ibadah teu deukeut jeung Allah naon nu hirup urang nu teu deukeut jeung Allah iri dengki hasud dolim kabatur teh teu nepi teu bisa musyayyadah sareng Allah teu bisa nur ilahiyah teh teu ayeuna padet dina hate urang sabab dibadatan diri urang ku sifat-sifat anu goreng
jeung haliah-haliah dunia. Mata pantes urang hirup teh urang mah masih kene loba dosa. Tah jarah geus minang jarah ka wali. Wali mah pakuna bumi. Eta disieun di Maja, di desa Maja, kecamatan ge nya di Maja nya. Maja eta yang dalam lumaju teh guruna teh yang dalam suka urang. Ta eta teh Syekh Abdul Jalil, Syekh Abdul Khair baheulana itu di ayeuna angkatna yang dalam cucuk teh naon cenah make disebut yang dalam cucuk. Jadi lamun diserang ku Belanda teh cucukan karomahna teh. Jadi istimewa mata disebut yang dalam cucuk, maka diangkat ngalahkeun jin, maka yang dalam cucuk diangkat jadi patihna yang dalam lumaju. Tah ieu baheula eta disebut pasantren kampung alit tapi pesantren kakuping ka kerajaan ayeuna Galuh, maka disumpingan da kapungkur tos lebat Islam gitu. Maka miwarang ka dieu nyata yang dalam lumaju. Eta sinergi duanana dengan berdasarkan musyawarah yang dalam lumaju janten ayeuna pimpinanana penasehatana yang dalam suka urang nyapatina yang dalam cucu wiridanana malam Jumat didinya baca Yasin 7 kali. Ke yang Mangkubumi mah di Faniis eta mah Senin malam Salasa. Eta baheula mah di yang lain yang Mangkubumi di Bandung, lain yang Mangkubumi nu aya di Garut, lain ieu mah yang Mangkubumi anu aya baheula penyebar Islam anu aya di daerah Maja Mangka. Nami teh sok seueur nami sami. Padahal di dieu ge aya itu. Baheula saurna eta teh di makam yang dalam Mangkubumi teh aya guha di hanapeunna teh. Guha aya tangkal agung caringin. Tah aya ukuran lah 1,5 meter ieuna 50 cm. Diserang kita yang Mangkubumi ku Belanda nyumput ka jero guha eta. Padahal eta di hanapeun tangkal eta teh aya naon aya guha alit. Nah, aya cirina yang dalam yang Mangkubumi teh eta batu numpuk kanu hiji mah teu tiasa ada 8 makom teu tiasa di dasar ge teu tiasa eta teh putra panglima kapungkurna saurna perempuan anu ngabdi ka yang Mangkubumi. Jadi wali mah barokah hodam ngan ai wali mah tara saruana urang mapanya lamun diomongkeun sok ngomongkeun deui, lamun datang ka dukun sok datang deui ka dukun. Mata hirup nanti loba ulang-ulang naon loba hutang itu orang mah. Jadi hirup nanti loba nunanya aja nunagi itu nganyuk wae sok urang. Jadi pakuna bumi para aulia para aulia aya keneh aya bal ahyaun hirup ayeuna oge ngan urang teu bisa ningali ka ditu itu ningali ka urang sebab atau kurun 16 Masehi ayeuna tos sabaraha hampir 700-800 tahun. Tapi upami zaman Belanda berarti tos sabaraha ieu sabaraha tahun hampir 500 tahunan. Manawi ieu teh kudu dimumule da pakuna bumi teh para wali insya alhamdulillahirabbil sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam pandangan sadayana orang doa barokahna yang dalam lumaju yang dalam suka urang yang Mangkubumi sadayana nu kudu sing sarehat berkah doa berjamaah mugi ku Gusti ijabah damang sadaya panyawan hasil sadaya nu dimaksada sallallahu wasallam ala nabi sayyidina
sareng wargi teras kahiji subur makmur Cinawi sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ugian tedamang sing sarehat lain penting. Al-Fatihah. Itu insya Allah rumah tangga barokah, manfaat, menang karomah, menang kemuliaan. Diteangan kurang telain karomah, tapi kumaha sangkan hirup menang anugerah supaya menang jadi jalmi anu istiqomah. Da karomah mangke nuturkeun lamun urang geus istiqomah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal sakedik tapi dawam. Gitu. Lalaki kudu naon jang? Kudu tahabbub. Kudu cinta. Tarahum kudu aya kasih sayang. Lalaki kudu aya tasyakur, syukuran. Menang jodoh batu makolot ge teu kawin-kawin. Tarodi kudu ridho karena bagian ti Gusti. Tafahum kudu saling mengerti. Lamun urang cinta kudu jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aing ngaren cinta teh kudu ngadidik, kudu ngelmuan cek Imam Ghazali. Pang utama-utamana jalma anu aya hirup di alam dunya iwati ngaji. Mung teu ngaji ngupingkeun. Langkah urang ka dieu teh sama meh ngalangkah geus meunang ganjaran. Asal urangna niatna lillahi ta'ala. Tuh. Jelma anu di atasna ilmu adab. Dina hasilna ilmu teh boga tata krama. Sehingga diajarkeun dina aina konsep dina rumah tangga wa ashiruhunna bil ma'ruf. Anu kudu teh kurang ilmuan sangkan urang mere naon lalaki contoh assalamualaikum manggil nu sae ya Humairah wahai bunga mawarku tercinta. Kosok aja usaha laki disebut bunga mawar ya itu udah terpantas antus nage aja wahai bunga jawer kotokku tercinta. Yang disebut bunga mawar ada cium usaha laki bau jengkol kalau banu cerai itu akibat jengke ya kalau itu gitu. Ini namun orang hidup yang bahagia arri nafsaka minat tadbir wa ma qawma bihi ghairuka la tukim bihi li nafsika. Ieu jalma kudu rilek, kudu tenang, ulah sok hayang rezeki batur, ulah sok hayang bagian batur, sabab lamun jalma geus ambisi menghalalkan segala cara. Datangna lain kajengan, kalah ka dukun. Terus ngahambur-hamburkeun duit. Duit na bea kawalat ti wali. Kawalat ayeuna ti para kekasih Allah. Akhirna mapai. Incuna mau. Budakna gelo. Istrina mararaon. Termasuk jalma ge di maotan eta jalma. Kulantaran urang mah teu percaya ka wali teh. Dina kitab Bukhari dicarioskeun jalma anu teu percaya ka aulia Allah maka ieu jalma mautna bakal suul khatimah. A'udzubillahi min. Ada kade da moal aya urang lamun teu aya kok. Nabi Musa ngadua 40 tahun hayang ngerehkeun Firaun teh. Eta teh Nabi Musa tapi lamun urang maju teh duaan. Lain menang urang, dikieukeun teh lain menang urang, meureun jasa ini urang. Jasa uyut urang baheula menang tirakat, menang puasa, menang wiridan. Jadi tong sok poho di jalan-jalan jauh di juk-juk adi nu deket kolot sorangan ge tara di doaan atana di jaraan-jaraan acan. Bahkan tunggulna teh dikihan nih. Ada kade isi cilaka. Cilaka teh akhirna urang teh ngerti naon? Ngaletak ciduh sorang. Oh kok kurang ayeuna diantep, dihina, dicaci, dimaki, akhirna kayak urang butuh. Kalau gitu teh ngaletak ciduh. Da
ulah gengsi. Ibu gaduh ATM, ATM na dicana ku abdi kasupkeun kana mesin ATM 2 kali terblokir. Naon sababna? Sabab ieu jalma naon lain bagian urang. Nomor PIN na ge teu apal dan nu batur. Mata tong sok hayang bagian batur. Syukuri apa yang pernah Nabi wih di mana wae Nabi mah di 8 ku Siti Aisyah. Ieu nanti kal miski wa tibi. Sampaikan ke ayeuna keringat Nabi seperti ke misik kasturi wangi di lapa di ciuman tak ece kayak gitu salaki geus di sawah geus di kebon geus di mana wae lapan ku ece ciuman tilu poe mah hudang-hudang ai Nabi mah kos kasturi ari salaki aja mah kos tai sesepai bau-bau oge ngeureuy aja lain ngeunah angkat assalamualaikum jawab waalaikumsalam bari salaki teh dicintai yang benar naon dicium atuh cenah Kang salakina mung usaha lamun salaki geus bung salat berjamaah salaki bung ngaji bung silaturahmi teu daek gawe tah salaki eta kudu sina ini ka Palestina bantuan kan itu di ditu mulung-mulung rongsok atau di situ loba beusi pulunganan daripada di dia teu usaha jadi lalaki ulah cicing teu meunah naon we harik jadak purjang usikeun diri anjeun tangan anjeun kaki anjeun maka ku Allah bakal dirizkian imbabi ittaqil zuj wa iradatil am lain uku tangan naon we anu sakabisa urang nu teu gaduh tangan nu teu gaduh sampean oge ai ikhtiar mah dirizkian ku Allah kata kade angkat assalamualaikum perhatian cek orang teh gitu tah eta hade saya gitu cenah salakina leuleus bahir salaki kurang vitamin ya salaki kurang vitamin berarti kudu dikeyer kudu dibere sumanget ku urang naon dibere susu atuh kudu dibere susu wae mah lain usaha lain ngaji lain salat ngagantel teu eureun ada salaki teh kudu loba dikendalikan nafsuna lain dikenyot atau dikenyotan wae mah bareureum aja panghade-hade na lalaki teh anu wanian teh lalaki nu bisa nyantri aja nyanung pak polisi gitu gaduh pangkat teu nyanung nah salaki ece bedegong teu boga pangkat teu naon jeung kok ayeuna gede bohong akhirna salaki nu kitu teh kudu dicepeng sina ngaji naon dicekek atuh dicekek mah maot mah teh eueuh deui kumaha cenah Pak ieu Kang cenah salaki teh meh cicing di imah lamun urang boga akhlak lamun urang sok ngaji datang kajengan minimal urang sopan baheula mah kajengan tarawantun nebatkeun nami mata baheula mah lakob yang dalam lu maju panami nama ya Syekh Ridwan aya Syekh Abdul Khair nami 12 nami tadi tiap tempat aya Syekh Abdul Zali yang suka urang eta sadayana gaduh aina lakob lanian hiji wali bisa 12 tempat ayeuna bisa 40 tempat lamun si Abdul Qadir bisa seluruh dunia darajana wali serepan anak Nabi besar Muhammad nempel nanti ka para aulia ata kade hayang ka surga mah gampang lain mikiran pilpres hayang ka surga lain mikiran sanu jadi menteri kumaha carana rek mawa naon urang mau di depan mata ini bukan harta bukan jabatan tetapi kematian geus teu mikiran nu kitu kewe nyolok masaha we ulah parasea da beas naik sagarupa ge moal dipangmelikeun ku presiden hayang meunang mah kudu make dukungan ti sararea naon duit jada NKRI jadi santri di abdi ngadamel sekolah SD, SMP, SMK, STAI kunjungan di Mabes Polri, di Mabes TNI anu santri teh guru jadi polisi guru jadi TNI ayeuna mah katara 10 juta
aya rekomendasi di Mabes Polri udah santri tadi abdi jarang di polisi pak jadi TNI pula jadi ajengan KB ya mah ajengan KB sanu ngamplop nang ke ajengan kudu aja jadi pengusaha kudu aja jadi tukang tani kudu aja jadi tukang pedagang sukses kudu peternak sukses Indonesia agar sukses dengan akhlak santri. Tepuk tangan untuk santri itu cak. Santri teh ulah tabu. Jadi santri teh ulah ortodok. Tapi pikiran kudu luas. Sangka naon kayak boga pamajikan teh soleh. Nu soleh teh kalgori bil asom tidak pada hesena. Isi soleh amat kalau loba ngomong datang salaki ge langsung ngadangukeun cari usaha. Naon ngadangkak ya tuh. Atuh salaki ge sieuna dari Oce. Si Oce balik ngaji jokio. Cuk salakina teh wae cenah. Aya bakaka kidung cenah. Ngaputing jadi bakekok. Subuh-subuh jadi bungaok. Kalakuan cenok begitu. Nah gitu. Ceti, centin, ceimasnya. Cenunung nani kokong. Mudah-mudahan di kasebat sing lebet surga ngan maot teh ti heula atuh yang muda mati yang tua mati orang kaya mati orang miskin pemuda anu genut anu begang ibu-ibu ustad tah ustad mah bagian ngurebkeun nu maot mah Ece aku aja nu ngadoa mantap ustad mah panjang umur hayang panjang umur teh kudu loba dulur duit we awewe beuki duit kerak na neraka awewe beuki duit teh kerak neraka ngan lamun awewe teu beuki duit berarti teu normal gelo teh eta awewe teh loba nu GR aja naon gelo di sieu mah kotak buka emas buka non jualan bikin ke ajengan tebukan sarung BHS pangwalikeun BHS ini mah ajengan diberi sarung urut nu maot dipakai sholat subuh teh ngajung jurigan tetap di Bandung mah loba ustad jujur aja ka ustad jebut juri bener urang di mah waranian mudah-mudahan orang sadaya nu paling batung cinta naka rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kudu aya tahabbub cinta lain ukur cinta aina palsu tapi kudu asli kudu hakiki seperti jadi jalma kudu kos kawung kun kal kawung wala takun kal maung kun kal murab wala takun kal mabni cek santri mah kudu seperti murab rek dijeerkeun rek dijabarkeun ngeunah we eta jalma anu aya nu kitu turut ka ulama ai jalma nu mabdi teas batur ngabring sieu mah teu aya sugan naik haji tah eta teh teas hate min alamati mautil qalbi ciri jalma anu maot hatena ceuk Ibnu Athaillah dina hikam ieu jalma teh batur rempek ayeuna angkat ka pengajian ieu jalma hare-hare tah itu teas hate mata kade urang teh kudu naon atuh minimal daek gotong roy ngomekeun solok ulah sampaikan ka ayeuna banjir tah eta teh nu kitu teh kahadean lain ngaji wae kahadean mah beureum RT deui atuh ka RT begang teh solokan menet RT aya nu maling RT dugikan ureuneuh ge ku astagfirullahaladzim nya nu ureuneuh mah aja dibawa ka bidan ku RT pokoknya RT nu ngareuneuhanana ari Ece ka mana wae ngomong teh kade imahna urang hirup aya barokah niatan tazawwazun nisa fa innahunna ya'tikum bil ma niatan nikah teh ibadah sabab nikah teh ngadatangkeun kana rezeki can aya rumah tangga langsung beukar kabeh ge ti TKW udah ngaranna ge rumah tangga geus TK namanya TPA terus ka dituna MDA terus ka SD terus ka SMP terus SMA terus ka ayeuna S1 kitu wah ujug-ujug langsung beunghar bisa terjun nu bim-bim salabim teh teh sok pabarian runtuh nu hade mah nu baheut aya ti nol we heula 13 tahun rumah tangga teh kakara apa karakter pamajikan
baheula mah keur bobogohan mah teh meuni ciga palengkeur. Nah, geus boga budak tilu nih ciga telur dadar. Ai keur bobogohan diuk ipet, hayang kieu ditahan, hayang hitut dipalastikan. Aing geus nikah mah boga budak tilu, salaki nonton Persib, pemajikan ngalewat, prepet hitut. Cek salakina teh anjir knalpot gitu. Jadi awewe teh babari hilap. Babari hitut, mata ngaji ge hayang hidayah ti Allah teh. Sanu hayang hitut atuh. Mata kalahap. Oh bae seuri we. Ai seuri lobaan kieu mah ibadah. Coba ece isuk sorangan seserian ini. Keun bae saya teh mah 6:30. Daek diuk dihanap eta naon calik dihanap daun lobaan. Coba lamun ayeuna nyarira. Ceuk keur naon cicing mah sorangan teu kuat hayang ngaji deui. Berarti teu normal teh jelema. Lamun jalma geus mung ngaji, lamun jalma geus mung salat, lamun jalma geus mung ayeuna deukeut jeung dulur, hayang napasea wae, berarti eta jalma teh hayang ka surga mung ibadah. Syaratna gelo. Atau lamun hayang ka surga mung ibadah, buru-buru gerak tobat ka Gusti Allah. Naon hayang gelo? Ari ece keur naon make kerudung syar'i aya ngadon gelo mah. Orang mah loba-loba digede-gedekeun ku media, loba digede-gedekeun ku status. Salaki gering teh pencetan, usapan. In gering teh kana dipotoan, jepret statuskeun ujung ngagibrik cenah. Sakedap IG koin. Awewe edan suka nu kitu mah. Lain kitu jadi awewe mah. Ulah panasan jadi awewe teh. Batur mobil aja asup ambulan. Batur mau mobilnya ieu bakal kaasup ambulan. Panas tiris. Batur meuli motor aja nu ngebulna. Ulah kitu. Dina pada loba ngaji saeutik selfie, loba ngome tasbih, loba ayeuna ngome tasbih, tibala ngome HP. Loba tingali Quran lain ningalian status Pak. Yarah gitu. Sok ibadah pakaian sing wangi seungitna perempuan bagi wanginya perempuan bagi seorang suami itu ibadah. Tapi pakai wangi-wangian minyaknya sengit kaambe ku lalaki lain ku supir ini tanjing supir oke doraka awe gitu. Jadi sesengitan numerang hirtek keur salaki lain keur ojek lain keur angkot lain keur supir lain keur pembantu pakai wangi-wangian. Keonangan gaya didatang salaki daster nyenglet hiji utang paragat salaki teh utah-utahan pariksa ka puskesmas kang corona sanes keracunan kelek ece cik atuh kumaha salaki betah di imah da eceuna ciga bebegik sawah sing sareungit bae teu geulis oge da terjadi ukuran jalma dititah ibadah taat ka Allah ku salaki jalankeun ai salaki minta salama ulah salakina teh mah irung elkeun dagu akad sedikit terus ieu mancungkeun waman nu amirhu nunakisu apala yakilun jalma beuki kolot teh dikurangan kolot 65 tahun ngagayot ka dieu ieu kieu rayawon masing disutak-sutik oke geus we daripada mancung pangot mending ayeuna pake hirup. Ayeuna urang mancung leungak tapi nu pake harirup atuh. Nu hese mah wa man syakaraha qayyada bi iqaliha. Nu hese teh syukuran, ai syukur teh bentuk ngunci kanikmatan. Tapi lamun sawihna teu syukur ka Allah, malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Sajalma nu teu syukur kana nikmati Allah, sarua jeung ieu jalma ngondang musibah, ngondang penyakit. Ingetan Allah, ingetana Allah ka ieu jalma, lamun geus teu bisa diingetan ku Quran, ku hadis, kias ijma ulama, maka Allah bakal ngingetan ieu jalma ku penyakit. Ada kadenya. Ade, ya ayeuna sok diajar ibadah.
Ieu mah kaonangan. Aya we pengajian kieu barokah. Monang we dangdutan, nu datang lain ajengan, kalah ka nu marabok. Aki-aki ge kada dangdutan mah, leumpang teh kieu jadi kieu. Hai kaonangan mah panu garaya ibu-ibu teh. Lipen hejo. Gamis hejo, senal hejo. Tas hejo, kerudung ge hejo. Wah, ngabring teh jeung babaturan cigalonok ece. Datang salaki basaja. Tah ibadah teh rupa-rupa. Salaki usaha, awewe salat duha. Suami usaha, istri puasa. Puasaan salaki hayang maju teh. Di salaki ini pegang capek. Majikan gemrot, orang hakan itu. Otakna teh pitayeun terus. Sesa budak dihakan. Datangna mere jeruk dilebetkeun. Sugan mah rongsokan betul teh. Itu penting lain ibadah kalau kagurgar we nganu kerek cek mitohana teh nu genut tema puminantuna nu genut tema puninina nu huntuan itu lain sholat babi ngepet sering sholat sering ki ya lumayan sakit oke daripada orang dibawa ke rumah sakit sakit kesehatan syukuri apa yang ada. Adina pada urang sadaya lamun urang ibadah moal ningali rupa moal ningali wajah da angar banget alus oge ece jero nama genyur jero nama rai so atuh ngomong bae salah oge cenah Pak Ustad boga salah kitu leuleus wae oh salah kitu leuleus wae kaya cai dong awurkeun ke tengah cenah jangan ngagepluk aja jadi lato-lato aja. Tak bisa gitu. Eta teh make doa. Make duit di situ. Moe cai make duit ari oce. Tah, nu katilu. Kasenengna Syefaki. Syefaki Ibrahim teh putrana ayeuna pamijahan Sadul Muhyin, aya di Banjaran, ya gitu. Eta keseneng teh gemyungan baheula ayeuna mah meureun hadroh dina hadroh teh ngahadirkeun Rasulullah ku sholawat mata ayeuna mah hadroh baheula mah genjringan baheula mah gemyungan Nabi Muhammad Nabi akhiru itu mendingan bisa nyaranyi aja lumayan palas-palas oge oh tidak ada orang teh ayat syair-syair mengingatkan kebaikan. Di mana orang kadu aina istri nu katilu kudu masihan tempat cing layak. Mangingeunkeun, pangdamelkeun. Lamun teu aya ngontrak. Teu aya keneh di metoha we bae era oge paksakeun. Untung metohana teh bageus. Kan geus 3 bulan berusaha ayeuna minantuna teh cicing wae di kaluar-luarkeun bajuna. Ieu mah dugikeun ka kitu. Tadina fada rumah tangga teh kewajiban suami kudu masihan tempat anu baiti jannati rumahku surgaku anu nawiru manajilakum bis shalah wa fi qiraatil Qur'an. Salat teh tempat munajat. Salat teh keur ngabersihkeun hate, salat teh keur ngabersihkeun dosa, salat teh keur ngabukakeun pintu rahasia Gusti. Sok tah urang. Insyaallah amun urang daek salat, rumah tanggana ge beres. Lamun teu salat, kasurupan di pagaweanna teh. Kasupan juri ge pagaweanna teh. Lamun hiji bumi eta bumina tara dipake salat tara dipakai ngaji Quran gersang pasti lobakun nobogana lobakut mohon gitu. Pasti itu nah, jadi usahakan gitu. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat malam sampai bengkak kaki anda ini orang yang pertama masuk surga. Surga Nabi, kau lama
ibadah kieu teh karena sieun teu kaasup jalma nu syukur ka Allah. Ada aja mitos dijamin ku Allah jadi masuk surga, pangpayuna masuk surga, tapi ibadah sesepan. Ari urang jalma doraka tapi pagawean goreng weh hate ka batur teh. Atak cik Ibnu Athaillah rubbama qada alaika bidan bifakana sababan fil usul. Sok terkadang urang sok salah sangka, salah goreng ka jelema, ngahina tukang maksiat, tukang doraka, tukang maling, tukang zina, bating jalma teh menang hidayah, isukna tobat terakhir sehingga jadi wusul ila Allah, caket jeung Allah. Eta ka jelema tong nganggap goreng, bisi menang hidayah ti Gusti. Ieu jelema menang hidayah ti Allah, akhirna Umar bin Khattab benci Islam, menang hidayah jadi ngabela Islam. Khalid bin Walid benci Islam, menang hidayah, membela Islam sampai kenging gelar pedang yang terhunus. Sulakoh mereka bunuh Nabi sampai ayeuna mereka bunuh Nabi tapi menang hidayah di Allah lebet Islam. Ngabela kanjeng Nabi besar Muhammad tak doakeun kurang sing salamet sing panjang umur, kurang sadaya rasa diberkahna Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani atau khususnya oleh wali mastur yang dalam lumazu yang ayana dalam ayana khusuka urang termasuk yang menghubungi banyak wali Allah tiap desa di dia seueur wali di Majak. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing nerep urang hina sing jadi mulia dunia akhirat. Ahlul baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri sobbihum bil anjumin zuhuri islama qanja bis sunani ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa darajat fatayya jiratal alamin ya Allah beri kami kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah beri kami keberkahan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa darajat ya Rasulullah rumah tangga diberkahkan, Indonesia diamankan, diselamatkan. Ya Allah beri kami yang halal dan bertakwa penuh kebencian. Ya Allah beri rezeki yang halal teman bertakwa penuh pengertian. Salawat salam kami limpahkan kepada Nabi mengajak kebenaran. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa darajat. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa darajat fatayya jiratal alami ya muhairal judi wal karami فانفعنا ببركتهم وبنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات فتيا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم. Eta nu kaopat kudu sehat lahir batin, kudu boga salah kita kudu gede kan. Batur gede kanya, mana ngomong lu gitu deh. Kenaon pada goga ileuleus mah. Ganu di teangan teh anu barokah. Nu badak we. Badak barokah. Urang mah teu wani nyebutkeun kitu. Gede kan? Kanya
sehat lahir aya urang ayeuna keur kieu Rizky rek pilpres rek naon naraek peas naon teu kudu ribut batur RT ieu ka ayeuna nomor ieu ka nomor ieu ka aya tilu ayeuna calon teh tong pasea wau we biasa da meusing euceup parasia oge da itu nama biasa we jeung teu wauheun jeung ngeuceuna ge nitip akang ka kampung ceramah ka gunung teh kudu pasea ari akang netral ngadukung kewe nu meunang rek nyolok rek kewe bebas umum rahasia pek ka mana rek nyolok ngan ulah eureun ngaji uruskeun bakal maot teh mikiran-mikir eta membagian batur we urang mah nyoblos we ngan ulah ribut jaga keamanan ayeuna Indonesia tepuk tangan untuk Indonesia amin ada nitipnya ulah ulah dah teu wau jeung anggota DPR na ge jeung menteri teu wau aja meuli beas teu minta ke presiden anggar we kasa adak salaki aya subhanallah aya we di imah alhamdulillah berarti jelema aya beas naik baca wae la haula wala quwata illa billah salaki terbalik genep minggu inna a'toina kal kausar awewe edan sudah kumaha polisi jeung TNI pada keur tugasnya pak nah kudu innalillahi lamun salaki keur tugas baca inna fatahna laka fatham mubina surat al-fat baca supaya salaki teh dikembalikan ka lemur tugasna innalillahi gitu adak mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala sadayana dipasihan katenangan lahir kunaon dikir pusing dikir boga penyakit dikir boga penyakit salaki leungit teangan salaki leungit dikir si ojo ka jalan la ilaha illallah jangan naon neangan salaki para rusing dikir kalau dikir loba nu nagih bayar datang maemok loh eta cek maemok anjir gelo ulah hari kitu baca ngariweuhkeun tah nu kalima urang kudu ridho kana bagian ti Gusti musyawirhum bil amri daek musyawarah baheula mah nyari aja ena mah du andek meuli naon wae ngobrol contoh urang meuli kopeah naon kolor atuh ayo cenah kadaharan kolor awewe contoh meuli cangkir keur nginum salaki teh bere cangkir keur nginum kebanyak yang nginum di cangcutan aduh nari mana teh Maria kemana wae ngomong teh kalian ninggalin epon atuh wak leuk wae sih gitu aja ngobrol komunikasi ayah mau kemana mau ke kebon hati-hati ya di jalannya karena kan sekarang musim hujan mama takut ayahnya dikosewan ayah itu kenapa hidungnya lok-lokan ayahnya emplu enggak cuma nonton leho aja masih yang baik mah susut sih namun tadi susut teh dilap menyaya leho dilamot mana mah teu usum ayeuna corona di Malasker wah kamari di Mekah make masker jami umroh mau haji nu maot teh nu make masker da eungang nu make masker maot nu teu make masker ge ngilu ngurepkeun hayang maot bae babarengan sok atuh akang heula ti heula
Oh alhamdulillahirobbil sok ti ayeuna terus naon deui nu paling penting rizki anu hal jadi awewe teh sok ngukur diri amun salaki ustad amun salaki ajengan mas aya we keur aya keur ngukur diri lo ieu muka salaki teh rumah tangga jeung mana 12 tahun peuneuk pisan kamajuan cek salaki teh sia yang maju sok aing di rodaan awe edan sia nu kitu teh bener jadi awewe teh sok ka sok tuh ieu mah disentak ujung ayeuna rasul ayeuna nyesel bojona tunggu sadayana aya pamajikan urang kuruduk make syar'i ieu make cadar kudu kesasapu di jalan oge tapi lamun ku salaki ayeuna dicarek ka mana ku aing we tangah ka salaki teh anu kitu teh neraka aweun kitu teh awe neraka teh sok suntak-sentak ka salaki bisa laki nanti pegang ngabatin musuh peturun orang stres udut terus jarum coklat jadi melak di dia maut ada jarum coklat tuh guna salaki ke stres gitu teh beri samsu jiwa santri masuk surga alhamdulillahirabbil gitu atuh urang teh hayang berkah teh rezeki halal usaha ari kiadak turja kusikeun we kaya gede rezekian ku Gusti Allah bahkan cek Imam Syafi'i dina kitab Majmu' ayeuna Syarah Muhadzab dicarioskeun kunci kebagjaan teh rezeki halal luas hate libasut taqwa kahirupanana takwa make tawaddu make rendah diri make qanaah nerima kana kayaan disiplin contoh TNI polisi disiplin mata sergap di mana-mana akang karasa sok nyeriling ceramah teh ka TNI ka polisi ka Polres ka mana Polda Jabar diulang itu jam 6:30 kudu bener jam 6:30 beda jeung diulang di ka Majalengka mah kieu cara jam 8 deres 9:10 intansi mah lamun ceramah harus tepat waktu mata Cina maju orang Yahudi turutan disiplin nama supaya orang naon diajar meh palalinter orang rapat jam 8 datang jam 1 dahar mereka di nanti rapatnya betul apal yang penting mah dah daek hadir aja dahar dah sieu mah otak-otak pitayeun bae atak adunya mahalun lil balwa dunia mah tempat capek cek Ibnu Mas'ud dicarioskeun dina ayeuna syarahikam di mana di dunia ada sedikit enak eta mah bonus di Allah di dunia mah tempat capek tempat ripuh tenang we ke anu abadi mah di akhir terus nanam ngebon masalah hasil mah kumaha Gusti Allah mudah-mudahan ya Allah masih rezeki ka urang sadaya kun kaliyadain wala takun kaludunain rumah tangga teh kudu seperti dua tangan payeuk-yeuk leungeun kacai jadi saleuwi kadarat getol salat komunikasi nu alus bobo sareng jeung salaki teleponan jeung salaki tiktokan video callan KWC jeung gayung sia teh KWC jeung salaki teh baueun dikala sesudah nikah meminta kepada Allah agar menjadi manusia kata Sayyidina Ali sabeunghar-beungharna jelema hirup teh kudu sederhana jeung Sayyidina Ali lamun hirup hayang berkah urang beunghar urang boga pangkat boga ilmu ulah sok mewah-mewahan bisi cilaka tos we sederhana saaya-aya bisik batur milaraan saya we diajar setik yang boga budak soleh ngafatul izar ajikeun qurratul uyun ajikeun ukudul zain ajikeun meh bener boga budak teh yen budak di kebon atuh ciga jagong budak teh ulah dieuna di kebon ulah di mana wae kadenya
nyen budak di WC atuh budak nanti ciga merek Ina jeung Toto dan nyeuna jeung tina toilet atuh ulah di mana wae nyen budak mandi rek nyen budak teh meh sareungit tiris make cihaneut ieu mah nyen budak bau kelek atuh budak mah bau hangru sunat mandi heula yuk balik di kebon balik di sawah langsung ka kamar duaan ka hileud ngiluan budak mah teh nu hiji kali gata nu hiji budug teureun-eureun atani minallah an ajala minasyaiton teu meunang rusuh nyeun budak kulawar kolorna para seuneu utang nyangsangna pantok ek salat subuh rusuh perasaan nu ngain teh kadi teh sorban efek teh utang pamajikan ulah sampai kitu cek sing eling maneh teh waktu keur antara kutang jeung sorban sok wudu meh sehat salaki leuleus wuduan salaki leuleus wuduan obat kuat lain mah isu kemis ti kemis keneh geus ka maja meuli obat kuat salakina meuli kuku bima pamajikanna meuli sari rapet pas ditinyu gelasna sarua patuker euy salakina sari rapet pamajikanna kuku bima atuh ripuh tengah peuting salakina rapet hese kieu pamajikanna jejer teu usik-usik waduh bahaya ya wudu sholat baca sholawat rek hubungan teh maca sholawat ulah kos di Riau di Jambi abdi diulang ka Jambi ka Pungur gitu kamu kalau berhubungan baca sholawat teh tiap rek hubungan marhaba heula atuh riweuh RT ngilu noong disangkana inu nyunatan ulah sholawatan bari sosok sosorodotan non bari sosonoan dari mana launan ulah dilaguan nih mau sallallahu eta sakali nyium 12 kebaikan awewe nyium salaki sakali 12 kebaikan lamun 2 kali teh 24 kebaikan kumaha cenah Kang lamun nyorok cok itu we ku sia tanyakeun ka aing atuh mudah-mudahan ku Gusti Allah teh urang dosa dihampura seuri teh jadi sehat tong pikiran nu lain-lain rek pilpres rek anggota DPR keun sawe nu menang sing maslahat anu eleh sing sarehat ulah geus ereh teh garelo diulah doakeun sing sarehat lah alhamdulillah irabbil parebut kursi kursi pengajian karosong taulah gitu masjid eusian salat berjamaah eusian insyaallah salatna beres rumah tangga nage bakal beres ngan nitip ti akang teh kitu samemeh kanu jauh datangan heula kanu deukeut samemeh jarah kajengan nu jauh kanu deukeut heula pasantren nu deukeut heula makmurkeun nu jauh mah cantang tuh urang teh ayeuna mah guru kana kitab make min jami' muallifil kutub wa syarriha wa musannifiha ila man azazana ila muntaha jamul hasani 14 ban ilmu aya sanad guruna ieu guru-guru urang wae di dieu ari ieu mah ngaguru teh kana al youtubi al googli nu mukaana al youtubi jeung al geloi nu nuturkeun teh asekresi jeung barauta tanu heuceu eta nu di Turki heuceu nu marawat nu gempa kamari kita di Cianjur nu make golang nu make emas kongkorong maot mata geus jualan cai nabi keun tak kajengan tuh disebutkeun da sieun dipenta jualan kerajengan kira-kira dibikeun moal maot 2 poe deui berarti tak ulah pardi bisi tereh mah mau mudah-mudahan ku Allah kasihan rezeki anu barokah sekedap deui ge da ieu teh ya kaping ya paling 12-13 hari deui ge bulan Rajab mudah-mudahan orang sing dugi kana Rajab kana Sya'ban dugi ka Ramadan para yang yuswa bari barakah dunia akhirat ini Allah ya Rabbal sok mangga orang sholawat setelahkeun mang sallallahu wasallam bagikeun etana mana
kalenderna mana nyunkeun hiji sareng cai doa tah ieu keur panganten meh cahayaan ke budakna ieu cai khotam Quran ya ieu foto-foto ulama sekolah SD SMP SMK STAI pilih ada karunia biasa di ditu nini mah kuliah di abdi gratis aja kan sarena digawir foto-foto ulama disimpan dan seueur ieu tah lamun aya jurig nya anu kasurupan kitu keun foto ieu keke jurignya jauh ngomong anjir babaturan disebutna Ustad Pak khusus anti jujur nah jurig atau Ustad juri kali gitu mah China jarah ka eyang dalam lu maju ka eyang ayeuna suka urang ka eyang mangku bumi meh urang teh engal-engal gaduh bumi ya baheula bisa nyumput dina guha batu Belanda nyerang teu katara yang mangku bumi tah eta di teh aya guha ngan teu apal we mun urang mah da urangna jarang-jarang nya loba jarah teh lamun loba hutang ya patah ya rojak ya patah ya rojak kira teh beres hutang diganti ya kupat tahu terus saya ngopat jeung tahu sok pagikeun eta ditu jang siapkeun artosna rek sedekah kanggo pembangunan pesantren 50.000 25.000 5.000 10.000 ajeuna Kang abi mah teu gaduh nyabak balikeun deui teu naon nu sedekah sing panjang umur nu teu sedekah berarti turunan pedit saumur-umur ya simpanan masa depan ajeuna Kang nyarioskeun para wali qala yuyayina ing dzatik kesalihin tanjilur rahmah tah ditulis ku abdi dia ing dzatik kesalihin tanjilur rahmah di mana urang nyarioskeun jalma saleh para aulia maka ieu kampung bakal turun rahmat ti Gusti Allah mata sengaja dinerangkeun para aulia supaya ieu tempat menang karomah kemuliaan rahmat di Allah subhanahu kuberkah yang dalam lumaju kuberkah yang dalam suka hurang kuberkahna yang dalam cucuk tilu tah patihna sareng deui yang mangku bumi anu baheula merangan Belanda insya Paniis nama di Paniis makom teh ya alhamdulillahirabbil oh jangan sallallahu tinggal dina YouTube-nya yes lagu nu terbaru anak Firdaus nu alit ka lagu supados muranggali resep maca sholawat menyambut bulan Rajab supaya urang berkah ya China sing jadi lanong kalenderna sing manfaat sanes kalender partai mah kalender pesantren huwa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi rek nganyuk aja nganyuk dari cenah Kang ditukur jeung HP we teu naon aya mah ditukur jeung kacamata we naon yang penting sedekah we lah supaya orang diajar as-shadaqatu tadfa'ul bala sedekah teh nolak balai dawu mardokum bi sedekah ubarat penyakit teh ku sedekah supaya sarehat lahir batin pesantren kami semua belajar bersama menuntut ilmu agama bekal hidup selamanya di pondok pesantren kami semua belajar berjamaah amalkan setiap ilmu bermahkota akhlak mulia huwa
sayyidina Muhammadin wa alihi bihi ajma'ina. Mugia kampung ieu sing barokah, mugi karomahna yang dalam nu maju, karomahna yang suka urang yang menggui nu aya di maja sing barokah dunia akhirat, sarehat lahir batin panjang umur. Jaba wa sya'bana balighna ramadana wa hasil maqasidana. وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. Mugi Allah subhanahu wa ta'ala masih hidayah ya mudillah kula jabbarin anid biqahrika wa ajika wa sultanika. Semuanya yang takabur dihinakan oleh Allah, yang tawadu akan diangkat derajat oleh Allah, berkah pengajian akan disuburkan oleh Allah. Harga mati santri benteng bumi pertiwi, cita-cita harus tinggi, itulah pedoman santri. Sodakohna ku ilmuna, para boga pangkat TNI polisi mengabdi terhadap negara, eta ge sami ibadah anu luar biasa. Sadayana berkurang nu gaduh tanaga, sodakoh ku tanaga, sedekah kekuatanana, sodakoh ku ayeuna emutan anu sae. Naon bae nu tiasa kurang dilakukeun sehingga robahna di dieu teh moal ku batur, robah ku diri urang sadayana. Sebab Allah nahnu aqrabu min hablil warid, kaula leuwih deukeut ti batan urat deukeut dina urat gengkerong dina pada Allah teh leuwih cakep ka urang. Rek ka mana urang lumpat masih wallah, rek ka mana urang ayeuna init anu lain ka Allah berarti musyrik. Dina pada urang teh aya dina mafi qalbi ghairullah, teh aya di wati Allah. Mudah-mudahan orang sadaya dikuatkan iman, dikuatkan Islam, dikuatkan ihsan, nitip rekumawai jaga persatuan dan kesatuan. Amin ya Allah ya Rabbal. Angkat pandangan saja orang doa. Sallallahu wasallam sareng ala nabi sayyidina Muhammadin. Ya Kangjeng Syekh Waliullah yang dalam suka hurang, ya Kangjeng Syekh Waliullah yang dalam lumaju, ya Kangjeng Syekh Waliullah anu aya di maja Paniis yang mangku bumi, mudah-mudahan yang dalam cucu barokah nakaromah wali sadayana udzur disihatkeun ku Allah. Ieu panyewat sing kembali kanu ayeuna ngadamongna, sing karaos nyanggakeun sagarupikna Allah anu ngahukuman, Allah nu majihan panyawat. Ya Syafi'al Ya Syafi'al amrad, Ya Dafi'al baliyat,
ya mujibad da'awat ya qadiyal hajat mugi sadaya hajat hajatna dijabah likulli usrin yusra anu sulit sing janten mudah walikulli da'in dawa walikulli syaqamin sifa berkah junjunan Nabi besar Muhammad mugi sadaya anu sulit sing jadi mudah anu udur sing janten sehat mugi kebaikan orang tua kebaikan ini aki nutas ngantunkeun alam dunia ditempatkan di raudhatan min riyadil jannah Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair ya Allah barakahna wali-wali Allah sadayana dibangkitkeun deui disehatkeun deui ku Allah diuihkeun dipanyawat kanu anu ngadamel la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbi najjini minal qaumidh dhalimin rabbi najjini minal qaumidh dhalimin wa qarrib mugi sadayana pasihan ku Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dicakatkan rizki dikampilkan rizki ditebihkan tina balai Al-Fatihah. Hatur nuhun ka para kiai hatur nuhun ka para sesepuh nu parantos ngiring ngadorong kana pembangunan pesantren sadayana nutos sedekah sing dipasihan gedong di surga wih ti dia sing diangkat derajat dunia akhirat wallahu yaqdi bi hibati wabirah liwalahu fi darajatil akhirah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.